fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Maknana wallahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Dipayun puji syukur urang sami-sami sanggakeun ka hadrah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinareng salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkeun ka junjunan urang sadayana, nyatanakan jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapayunan akhinal karim pengatur waktu anu parantos masihan waktos, para alimil ulama, para asatid, para guru-guru, para tamu undangan anu sami hadir wabil khusus kasepuhan anu mimpin di ieu masjid nu nyesepuhan di ieu Korea beserta keluarga besarna anu kusimkuring dihormati anu ku Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun, aparatur pemerintahan desa anu sami hadir, panitia penyelenggara acara, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi oge santri anu sami hadir anu sadayana kusimkuring dihormati anu ku Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu saah tepatna dinten Salasa urang sadayana dipilih ku Allah Subhanahu wa taala kanggo menghadiri acara anu mulia, kanggo menghadiri tugas anu mulia nyaeta thalabul ilmi nu dikemas dengan acara peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan anu hadir sadayana sing panjang yuswa sareng sehat. Perjuangan sadayana baik fisik maupun non fisik demi ngagungkeun kana kelahiran baginda Rasul, sehingga jadikeun tawis, sehingga jadikeun ciri bahwa urang hirup di alam dunia sing dipinuhan ku kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ijrail memanggil ajal, tiba maut menjemput, di poe kiamah urang sing disyafaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipayun sing kuring kapangarasa di dieu nyuhunkeun dihapunten kumargi awalna acara dinten Ahad, lajeng donatur simkuring di ditu anu ngagaduhan perusahaan logistik di Wiharta ngadirikeun pesantren tahfidz Quran keukeuh peresmian hayang ku simkuring. Janten teu bisa dieserkeun waktuna karena nu hadir naungku pejabat-pejabat Jakarta yang gede di amplop banyol. Akhirna cek simkuring teh ka akang di dieu pangarsa batal we nya. Naon marigina? Wah cenah ngeser we ka Salasa. Ai simkuring teh subuh teh karek dongkap di Bekasi teh Ibu. Nuhun janten aya lagi moal mulih, moal wangsul, kumargi wengi ayeuna langsung ka Ciselut Pabuaran. Teh Ciselut moal uih bade teras ka Takokak. Bojo teh geus karunya we dikantunkeun bae. Sugan we meunang di dieu amin. Duit boba teh di pemajikan hiji. Banyolnya didoakeun sadaya. Entah upami kirang normal ya suantena doakeun we ku sadayana sing sehat. Amin. Alhamdulillah panginten aya putra daerah di Cicukang Jang Andika ayeuna marinan sok ngawakilan ngajar simkuring. Jantan upami simkuring teh aya anjeunna bagian ngajar santri pada subuh. Hikmahna santri teu kaberangan. Mun lamun teh kitu kan mah jeung nu gedean apa? Subrah. Mongko salat duha tapi make kunut. Ya Allah, akbar pada subuh. Para ibu, para bapak sadayana, urang ngobrol salit. Waktu salse ieu jam 10 da simkuring mah guragiru kumargi lelemutan ge tinggalkeun kene di leuweung pines. Ya Allah. Hari biasana ngalangkung teh wengi, aya wengi ngan fokus we ka hareupan titinggalian teh. Ari beurang mah sagala katinggalian. Allahu Akbar make papanggih jeung ngerana abi tadi. Hareupan pada jalan kaseukeun.
Kita sepanjang jalan di video yang dokumentasi karena Cicukang ini adalah luar biasa. RT Nasaroleh, Lurah Nabalage, Lomong Geres. Palawargi sadayana dina surah Yunus ayat 58. Jadi nggak usah ayat. Dina surah Yunus ayat 58. Allah ngadauh kieu Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu ayat suratna Balar tebuk suratna Yunus ayat sabaraha 58. Ayat surat Yunus Al-Quran ayat surat Yusuf, surat Hud, surat Muhammad, surat Ibrahim, surat Ismail. Itu ayat surat Ismail. Kamu surat Soleh. Dawa Allah ma'nana wallahu a'lam bimuradi. Kul cek santri disebutna fi'il amar. Dina usul fikih disebut fi'il amar, perintah dari atasan kepada bawahan. Bapak kepala desa miwarang ka Pak RT disebut amar. Bupati miwarang ka lurah disebut amar. Kiai marentah ka masyarakat disebut amar. Setiap perintah dari atasan kepada bawahan disebut amar. Mana contohnya di Al-Quran? Aqimus sholah wa atuz zakah. Eta akimu disebutna amar, perintah dari Allah kepada hambana. Maka ia sholat kusabab parentah disaluhurin kasahanapeun daek teh daek kudu boga duit sholat teu boga duit sholat da amar. Nuhun cek lurah wayahna we hotmi kabeh laksanakeun. Saur Allah marane kudu sholat arek ayeuna keur galau arek keur nyase rek boga pamajikan teu boga pamajikan kudu sholat amar. Beda jeung kisahanakeun kasaluhureun disebut tabungan. Made urang sok aya kahayang ka Allah Gusti hayang anu kemudian can hasil tong protes teh lain amar eta mah doa permohonan ACC kumaha Allah sok protes kieu. Kos ceges ka pangeran. Gusti kumaha ieu teh wirid geus belajar karasakeun gegel cengeng. Terus pada dawu Allah kul fi'il asalna qawala yakulu ukul kul. Muhammad katakanlah, Muhammad dugikeun ka urang kampungna teh Cibolang desa Cicukang kene kecamatan Yakin Burabaya. Apa itu? Saur Allah Muhammad dugikeun ka muslim Cibolang, dugikeun ka saudara-saudara Abdurrahman anu aya di Cicukang bifadlillahi dengan anugerah Allah wa birahmatihi dan dengan rahmat Allah fabidzalika mangka kalawan fadlillah kalawan rahmat Allah falyaprahu manusia kedah bunga. Sakitu ayat anu mana ieu status bunga hoi huwa khairum mimma yajmaun. Ieu kabunga langkung mahal langkung saek langkung istimewa batan dunia nu dikumpulkeun. Sia ka mana ya ayat? Da urang mah lain mujtahid jeung mufasir moal ngarti. Hayang kabuka kudu make ulama disebutna tafsir. Dina tafsir Jalalain atanapi dina tafsir Hasyiah Sawi sarah Jalalain atawa dina tafsir Al-Futuhatul Ilahiyah tasarah tafsir Jalalain kul bifadlillah ay kul bil Islam wa bi rahmatihi ay bil Quran. Allah masihan parentah dengan amar bil adawat bi lima kasupan lam amar bal yaprohu pariha yaprohuna liyaprohu amrun wa nahyun bihi laman tasil awala wasakin yasin kal yaprohu. Saur Allah manusia kudu bunga jalmi kudu atoh
urang Cibolang kudu seneng bifadillah pertama bil Islam lamun nepi ka ayeuna masih kene nyekel agama Islam. Alhamdulillah. Ieu kaislaman sanes warisan. Ieu memeluk Islam lain turuna. Terus tinggalin Nabi Nuh dakwah 850 tahun anaknya iman sikanda ngabuktasna Nabi Nuh teu bisa mere hidayah Islam. Nabi Ibrahim bisa mere hidayah Islam teu kaajar henteu. Kangjeng Rasul ka Abu Thalib ka Abu Lahab tiasa wasiat henteu. Dinas ku surat Al-Qasas innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kiai ajengan sampai para nabi teu aya nu gaduh hidayah mutlak Allah anu ngatur. Lamun urang nepi ka detik ayeuna masih kene memeluk agama Islam sing bunga sing atoh sing syukur karena urang diistimewakeun ku Allah dengan agama Islam. Amin. Ieu masuk di lelucon teh baru Islam teh gratis. Papai toko Purabaya aya dagang hidayah. Nu deket masih kitu sarola kana kopi. Ya Allah ya Rabb. Mana buktos teh? Dina surah Al-Imran inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama nu dibenarkan ku Allah adalah agama Islam. Sesungguhnya agama anu aturanana diridhoi ku Allah adalah agama Islam. Maka penekanan terakhir wala tamutunna illa wa antum muslimun. Urang nyuhunkeun siang ayeuna Gusti ieu kaislaman abdi hayang kacana kupus dengan predikat terhormat husnul khotimah. Amin. Kadenya tong dinyanyaan ieu kaislaman teh lamun geus dicoplokeun ripuh simkuring kantos gaos di SMP Negeri Cikembar. Ternyata siswa-siswina dibagi dua, nu hiji penyembah Allah, nu hiji penyembah arpulang layangan. Salib atuh meneriwu eta ngaji urang harita. Guruna nusaware penyembah Allah, nusaware penyembah tihang wayang. Arkuh teh eta urang ngaji kumaha ka ngaji harita. Sabodo teuing da urang proyek ieu. Pede saya sebagai muslim dagang Islam hareupeun jalma nu teu beragama naon. Oh ada dagang mah bebas. Ulah sote ka gorengkeun dagangan batu. Leres teh. Silakan anu araranong anu leko posting pamunteun dina Facebook. Inilah hamba Allah yang soleh siap jadi pendamping hidupmu. Boleh. Walaupun kenyataan teh soleh nu penting dagang. Terus da prinsip dagang mah wantun galeuh teu wantun ulah teu. Sok dagang. Bade mah ieu buah amis. Asup. Mun keureut pesoan make madu saeutik. Di laptop cek batu legit. Beli 5 kilo datang hasil 17 setan. Saya tadi ulah nama waktu. Wedenya ibu ajarkan Islam ka putra putri urang cekelan Islam buru-buru ngagaleger dina mana siang ayeuna ka Allah Gusti hatur nuhun dugi kawat wangkit ayeuna dugi ka saat ayeuna abdi masih keneh memeluk agama Islam. Gede ieu kaislaman tadi disebutna fadlillah anugerah Allah anu tugasna fal yaprohu manah kudu bunga lamun keneh cicing dina agama Islam. Amin. Hiji tah. Nomor kedua wa bi rahmatihi ay wa bil Quran. Allah marentah ka manusia. Allah nugaskeun ka jalmi kudu bunga ketika dianugerahi rahmat Allah. Naon rahmat Allah? Al-Qur'an. Beres. Tadi atas maca Quran atas. Tah eta teh anugerah Allah. Ari urang nu hadir meuning maca meuning ngupingkeun. Sarua jeung Abdurrahman meuning ngupingkeun. Dan dengan dukung sora melek butut kieu. Naik kana panggung pan dibanguseun teh. Sora goreng pas ponok jarum coklat nyar-nyar ku udah dibabek kerating deh. Da anu ngupingkeun jeung nu maca pahalana sami. Al-qari wal mustami bil ajri syarikani. Jadi ngupingkeun jeung nu maca teh sami beuring naon? Nah pasrahkeun deui ka qori ka ahlina. Pembacaan esuk dianu ka cik urang. Nah, ada ngajaran masa kayak kan beda dari biasa salaman gitu. Terakhir manyang ada yang dibayar. Jelas mungkin
pangarasa kore di amplopan tong sirik nama capek urang mah tibang naon sok aya geuning jelema milu ngadengikeun bisnis batur make hayang ude nih uang naon uang dengar eta ngadenge kudu dibayar Allahu Akbar mana ngadenge mana ya gede lah begitu ieu nah bisa pada akhirnya ngawas sim kuring kan gua coblak lain ngaji hadirin upikeun sami al muallim wal muta'allim bil ajri sawa dina kitab Jami' Shagir nu ngajar jeung nu belajar pahalana sami mending ceramah mending upikeun atau mending upi kana sami ngan beda dina naon akitu beda tah kitu nyalingan ya Allah ya Rahman papan manusia mah tempat poho katanya leheung poho mah parah teuing aya panu rada teu pati parah deuh make patukeun jeung MC na naonna teh mah ulah aya mengalingan simkuring pernah kejadian 2 kali Pak hiji ngaos di balai desa Sukakerta terus Sukakerta kecamatan Cinada nuhun peresmian balai desa baru amplop MC ku kades kabahankeun ka simkuring datang teh kacantayan aya 2 ada katempo ipis nuhun ngaos di Cibarengkok kan di kaum sami di eta amplop MC ka bawa deui aya dianterkeun ti cantayana gede-gede ongkos batang nganterkeun akhirnya cek Pak Kades teh bios saja akang we tah gitu maksudna ngemutan geura pisahkeun disuruh sajian ka bawa kusimkuring pan ieu masih leutik teureupna beda jangankan makhluk hidup seperti perempuan benda mati amplop ka bawa eta bedana kan barokah Kang Jalu teh kilicik datang ka cantayan Kang hayang pangaos ngomong ya Allah tapi Mas Soleh akang sadayana simkuring mah salut ka Ustaz Jalu jalmina biasa tepati ganteng tepati soleh tapi daya rekam otakna Kang tedekeun duka sabaraha giga teh sirana teh ngaji simkuring sekian tahun katukang nuju hadir ngaos mingonan di simkuring kitab Ihya bari majlis kecan aya majlis teh dibangun ku simkuring 2016 eta tika 2023 ngaji harita ingatkeun keneh ku eta mah terus saja maksud namun tapi aya kitu tah otak kiai teh beda karena ilmu mah ilmu karena sama tanhila ya Allah kenapa Bandung ngadeupkeun ge Gusti doaku jadi singgungan hiji saur Allah ketika urang dipaparinan nikmat agama Islam nomor kedua dipaparinan Al-Qur'an naon hebatna Al-Qur'an minggu kehebatan Al-Qur'an di samping mujizat terbesar Rasul Al-Qur'an bisa nyaritakeun kejadian ribuan tahun urang teu pernah di Fir'aun tapi eta kiaina pangungkos anu geus panggih dia hadirin Fir'aun teh kieu-kieu jangota 7 lamar kan apa pas teu papanggih lamun iblis bener jangota 7 entah kalau miara jangot saeutik mending piceun daripada diomong dikomploki masa jangan gadil aja eta kiai penceramah di mana-mana nyaritakeun Firaun kudu geus papanggihnya padahal iraha amprok eta hebatna Al-Qur'an menceritakan sejarah baheula detail ulun kalimat kedua Al-Qur'an bisa nyaritakeun sesuatu nu can terjadi kiamat alam kubur akhirat surga coba kiai eta ngala amplop nyaritakeun surga geus geus ka ditu geura hadirin di surga teh kieu-kieu widadari nage ciduna seungit kastori ai kieu tos ka itu gaca da can disebutkan bohong naon gina informasina akurat tina Al-Qur'an dalikal kitabul roiba Qur'an teh aya keraguan hiji teh hebat Al-Qur'an mangga sok coba lamun Qur'an di Abdul Rahman ngomong naon paling ngobrolkeun melakui beunang jeung adab Qur'an mah dijelaskeun di alam kubur bere-bere jaga bakal dihisab bakal ngaliwatan kana cukan sagolongan ka surga sagolongan ka neraka eta kudu geus ka ditu maka bisa nyaritakeun ieu jalma di alam kubur teh dipariksa ku munkar wa nakir iraha grawaan jeung munkar wa nakir eta hebatna kudu bangga kadua Al-Qur'an diturunkan ku Allah ka Kangjeng Rasul pikeun ngabenerkeun kita baheula mangga ya
Injil turun ka Nabi Isa ribuan tahun katukan. Jabur turun ka Nabi Daud ribuan tahun katukan. Taurat turun ka Nabi Musa ribuan tahun katukan. Sementara teu aya data otentik, teu aya bukti nu bisa dipertanggungjawabkeun. Seandainya Al-Quran teu turun, yakin kitab nu tilu bisa dianggap kitab dongeng atau komik. Lahir we Al-Quran musaddiqal lima ma'ahu. Keberadaan Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu. Kuduna Yahudi teh nuhun ka Nabi Muhammad sabab kitab manehna diaku. Kuduna Kristen teh nuhun ka umat Islam sabab kitab manehna dibenerkeun ku Quran. Ieu mah kana diiji deh. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufar hasadam min indi anfusihim. Atau Al-Baqarah 120, walang tardu ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ternyata makhluk yang tidak tahu terima kasih adalah Yahudi jeung Nasrani. Pas budak anu taranuhun ka kolotna takadinya nangindukna. Ka kolot teh lain hormat lain nuhun karena kadar dipolototan. Wah yang kawin geus budak kahanap. Jadi bapaknya pinter dah, tidak hasil yang kawinnya minggu hari jadi sabaraha butuh duitnya 15 juta ledik cek bapak. Bener pas kawin teh kan tah duitnya cek bapak berehan oh apa naik esok naik kewajiban naik kawin yang bener geus sambil teh balik pari motor mana pan dijual yang kawin sia eta kalau pinter tah Allah lah pasti hebat ya Quran hebat. Quran mah dibaca kurang rek terang karena hartosna rek teu keng pahala. Bahkan Kangjeng Rasul nyalirang jarios sing saha urang Cibolang sing saha urang Cicukan anu keur maca Quran tong diganggu sabab nu maca Quran hakikatna keur ngobrol jeung pangeran. Mana keur ngobrol di pos roda mah menang da sirah teh. Halo doli mah taneuh gari. Ya Allah, kudu kumaha ieu hirup. Iri kacai maca we Quran tenang. Dan nagih ke tewanian keur maca naon. Gitu kan. Bentar bayana we beres muludan urang sasarangan jeung simkuring, hiji urang perkuat akidah urang Islamiyah, nomor kedua urang deketan Allah dengan rajin membaca Al-Qur'an. Wios kan. Teu kudu seueur-seueur, simkuring mah tos biasa tiap tos salat duha teh saayat. Tarasa kaca kaluhur teuing. Sayat we kan dibuka jeung tafsirna jadi sarua jeung baca sajud aya tanggal sabanget sok mangga diagendakeun abdi mah beres muludan ieu arek nyeun prestasi teh kira hadeung ieu umur geus kolot moal ngora deui pasti ngadaguan maot sedengkeun abdi di alam kubur kudu boga lampu di alam kubur kudu caang anak incu sanajan beunghar moal mahanan dewan moal mahanan Philip LED walaupun terus terang terus sabrek nyagan kuburan urang amal soleh urang di antawisna maca Al-Quran teh kudu ditalar teh bisa ngeureuyeuh we imam bau teh panjang Yasin we unggul ulin kana Maryam pabeulit gitu kan nya pas pemuda di Cicukan oh lulumpatan di lembur nama moal motor tidik we ka kota lampu merah ditubur beunang ku polisi ibarat kitu lain ulah maca Yasin lain dak urang teh 30 juz. Oh jeung wakil mah teu norolang kataran da urang ijazah yang beunghar di teh itu. Muhun. Asal ge tabarok maka nguguk nanaon. Ini Islam gitu. Kulhu oh norolong teh para tinggalan proyek. Muhun meh tilu mah meunang pan gitu. Lamun jalma maca kulhu sabalik ganjaranna sarua jeung namakeun Quran saperti lu. Lamun jalma maca kulhu dua balik ganjaranna sarua jeung namakeun Quran 2/3. Lamun jalma maca kulhu tilu balik ganjaranna sarua jeung maca Quran satamatan mata kun mimpi tahlil tong 11 tilu udah satamatan ngeulak teh budak geus kesel oge hayang gara pencaina sok teu bijaksana jadi komandan teh datang we urang dieu urang Cibolang Pak Kiai abdi nadar lamun kebon eta laku nadar abdi arek maca Quran satamatan peledak teh laku hoream ganti ku kulhu teu bisa ceuk nu dinadarkeun bacaan lain pahala
kayak dibalikkan kayak dalil gagabah dia udah kan kayaknya kulhu wow yang kuliah seperti akrab cirina di tes imaman lakum dilukum teka panggil ayo walangtum abi dulu teka bulak pemuda geus gandeng di tukang beri di video di upload di TikTok aya imam pabelit lakum dilukum teka panggil aja tapi bagusan gitu entah saur pun guru lamun jadi imam perdana wayana we pake surat nuling hasma kesang sok barijil komo di tukangna aya kiai kolot aya guru aya pimitoha apa kana ada si kayu biasa eueuh wali betega terus winya punten kasar hiji nu disebut fadlilah teh adalah al-islam kadua nu disebut rahmat Allah teh adalah Al-Qur'an keun hiji kadua dina tafsir Ruhul Ma'ani juz kagenep halaman 133 karangan Imam Al-Ausi mengutip cariosan profesor tafsir nunamina Imam Ibnu Abbas kieu bahasana wa qala Ibnu Abbas teu meunang cek ahli qiraat wa qala Ibnu Abbas namarina subutuha bil ibtida qadil tuzim ka biha bidaiha ma'al kalim sabablah hamzah lapan ibnu hamzah wasol ketika kadepet bacaan jadi eueuh wabdi didip datin wasnaini wamri ini qiraat jenis dataini qala Ibnu Abbasin keur eling ieu ge wah keur jorok mah jorok bisa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu paratos ngandika Ibnu Abbas tapi du'ana anhuma kudu wirtasnya karena alam bil golabah cik alfiah lamun nyebut Ibnu Abbas lesina Abdullah bin Abbas mentak radhiyallahu anhuma henteu anhu ngaduakeun Abdullah jeung ngaduakeun ramana Abbas saur Imam Ibnu Abbas annal fadlal ilmu warahmata Muhammadun sallallahu alaihi benar panu guru jauh-jauh nu disebut fadlullah nu disebut anugerah Allah di surat Yunus ayat 58 tadi al ilmu masalah kita di mana orang masih kena resep ngaji saur Allah bal yaprahu singgungan sabaliknya di mana jama geus resep ngaji sing sedih kalau gini jama resep ngaji anugerah ti Allah fadlillah jelema resep ngaji geus dicabut anugerah ti Allah siap-siap dina kitab Qawaidul Maqiyas isina asyadun nasi hasrata yaumal qiyamah rajulun amkanahu thalabul ilmi falam yatub dawuh Kangjeng Rasul balaksak-balaksakna manusia di hari kiamat adalah urang cibolan, urang cicukan anu aya waktu jang mingguan tara daek init kebon neng ngoret moal di urang ngomong deui kieu mah ngaji beda wajah ge caraan di urang